Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Kumaha daramang, mudah-mudahan orang sadayana aya dina kesehatan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, digampilkeun milik rezekina sareng digampilkeun dina sagala permasalahanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sapertos biasa sungkuring bade ngadongeng. Dina waktos ayeuna aya hiji dongeng anu judulna Dibaturan Jurig karya Komala Suta. Ieu carios teh anu parantos dimuat dina majalah Mangle nomor 28885 edisi Puriding Puringkak sasih Juli tahun 2024. Masih enggal keneh. Hayu urang ajengkeun wae kana cariosna, mugi teh sakatampi tiasa ngahibur palawargi sadayana. Sok geura siapkeun cikopina, siapkeun leueuteuna. Mangga wilujeng ngadangukeun, wilujeng leleson Dibaturan ku Jurig. Tiwanci sareupna Risma mojang umur 23 tahun geus ngaguher luhureun pangsarean. Teu kuat nandang pitunduheun ti samemeh asar. Tibasa manehna narima telepon ti indungna yen kulawargana keur aya dina lalampahan mulang ti Palembang. Diperkirakeun nepi imah kana tabuh 12 peuting. Kajaba ti Risma sapangeussi miang ka kota empe-empe, da aya dulur di ditu hajat ngawinkeun. Mulang gawe tabuh 2 beurang keur mejeuna mentrang. Risma ngarasa capek, awak lungse, nepi imah ge ngadon gegelehean luhureun enggon, teu loba nu dilakukeun. Ngerem maneh jero kamar, hadena cai aya di jero. Paling ka dapur mun sakalian hayang barang dahar atawa rek nyokot ka inuman jero kulkas. Angin wanci sareupna ngagelebug ti luar imah, laju hiliwirna nyulusup ka jero kamar ngaliwatan sesela jandela nu melenge. Awakna nu bener asa dihid-hidan ngagebrak dina pepende impian. Di luar, langit mimiti dikarayap ku poek nu laju baris ngarungkup kana peuting. Geblug! Soda panto nu ngageblug, bangun aya nu nutupkeun. Teuing panto nu mana ngan mampuh menggaskeun impian Risma. Manehna ngorejat sanggeusnya panonna beunta, kamar nu poek. Risma culang-cileung antara sadar jeung teu sadar. Ngarasa aya nu keur nyerangkeun manehna. Ti luar jandela kamar, puringkak pundukna muringkak. Tabuh sabaraha? Pikirna bari rurat-reret ka gigir. Manehna yakin geus peuting da ngareret ka lebah jandela di tepas hareup geus poek. Laju nyindekeun yen kulawargana masih nyorang lalampahan ti kota Palembang ka Bandung Barat ngan teuing keur lebah mana. Maklum lain kana kapal ngapung. Pundukna masih muringkak, satekah polah disieuhkeun. Manehna ngawawaas nu pikasieun. Sasarina ge tara ieu sieun nyorangan di imah. Lain kakara, tara ieu aya jurig ngaganggu najan ukur sorana. Komo jirimna, Risma can kungsi nyorang nempo jirim jurig. Ret deui panonna kana jandela nu melenge. Angin karasa ngahiuk newak punduk, beuting sariak. Kamarna panghareupna pagedeng-gedeng jeung rohang semah. Tapi pantok kamar langsung ka rohang tengah. Jandela tangtu lebah tepas hareup, najan rasa sieun nyaliara, awakna ngojengkang mencet sakelar lampu bray hurung. Guat nutupkeun jandela katut hordeng rapet. Karek awas jam dinding nuduhkeun tabuh 6:30. Laju kacai wudu ngamparkeun sajadah di gigi risbang salat maghrib najan elat.
Tengkung si Wiridan kalah kalacat kana pangsarean gap kana HP. Rek nelepon indungna tapi nomor nu dituju teu aktif. Laju rumahuh wegah kudu ngadago tabuh 12 bari nyileg. Kade teh sing parageuh kokoncinya. Kitu pepeujeuh indungna waktu rek miang. Kawantu deui Risma teh budak cikal nupang diandelkeun najan awewe. Muhun mah, tembal Risma harita. Ulah obowan Cisareupna nya pamali, ceuk indungna deui sok kawas ka budak leutik ka Risma teh sakapeung mah. Keur mah anak awewe hiji-hijina Risma rumahuh deui. Manehna rumasa sare lain wayah lain teu nyaho. Ceuk beja wan Cisareupna bangsa jurik ngadodoho tuluy rajeun ngaganggu. Mitos pikirna geuwat cengkat. Ngoloyong keluar kamay mapar rohang ka rohang. Kabeh lampuna dihurungkeun teu poho ngunci panto hareup. Oge nutupan hordeng ngan aheng betrerempodan. Pundukna deui-deui muringkak gagancangan plus deui ka jero kamarna. Beteungna rada lapar, manehna teu wani ka dapur, aya rasa keung nalikung. Hadena dina jero kentong gawena aya biskuit jeung roti nu teu kaburu kadahar waktu di tempat gawe. Biwirna ngagayem bari teutepan mencrong kana jandela nu deui-deui. Asa aya nu keur nyerangkeun ti tepas hareup. Moal aya jurig moal. Risma ngayakinkeun jero pikir, sirahna gigideg, halusinasi pokna ngegrentes. Leguk nginum cai herang tina botol cai mineral nu pinuh keneh. Sanggeus salat Isya, gawena ukur nyoo HP, chattingan jeung sobat-sobatna. Parat nepi tabuh 10, rasa sieun nu kungsi ngagulung ge ingkah. Manehna yakin di imahna moal aya nanaon, komo jurig bungkeulekan mah. Nih, manehna teh imut. Katenangan dadak sakala robah jadi kareuwas waktu celina ngareunge sada nu lelempangan di tepas hareup. Kojengkang mareuman lampu kamar. Laju balik unggah deui kana pangsarean. Ngagoledageun awakna nu geus disalin ku piyama saten pulas coklat susu warna kamemetna. Dedengehan pikirna kanu disada leumpang. Simbut tirurubkeun nutupan sakujur awak. Ngadadempes bari ngarep-ngarep sora gerung mobil asup kaburuan. Tapi nu didago teu aya jol. Antukna panuna ngalenggut. Laju tibra lir aya nu nyerep. Dua leungeunna nangkep pageuh guguling. Risma tibra pisan poho sagala ngan kahudangkeun ku sora nu galuntrang di tengah imah. Risma reuwas curing hak atoh ongkoh. Pikirna kulawarga geus malulang. Teu waranieun ngahudangkeun keur mah kunci panto pager aya 2, kitu deui kunci panto hareup. Bari masih lulungu jeung cengkat tina pangsarean, indungna ngomat-ngomatan sangkan Risma teu kudu riweuh nyayagikeun kadaharan sabab indungna rebo ku barang bawa oleh-oleh ti Palembang can dibahanan ku dulurna nu hanjat. Risma nyipta-nyipta tuturuk-tukan ngadahar kurupuk kemplang. Isuk mah malah hayang geura ngasaan empe-empe asli. Mencet saklar lampu teu hurung. Pegat lampuna atawa aya nu megatkeun. Tapi saha nu keur mencrong? Pikirna dumadakan guliga. Leungeunna ngageragamang kana gagang panto bray panto muka. Rohangan tengah poek. Dimarana kadua kolotna oge katilu adi lalakina. Tawarangkong. Piraku di rohang poek mah. Kitu deui rohang semah kareret ku juru panuna poek. Taya cahaya da tadi dipoekan samemeh ngerem maneh di kamar. Panun Risma mapai rohang tengah nu peuteng. Lebeng taya sasaha, tapi sora nu garuntreng hawar-hawar nyulusup kana ceulina.
Nah sora ti mana? Sora sahanya. Rei bulu punduk muringkak. Awak ngadareg-deg, sukuna mundur, leungeunna nutup pantok kamar. Awakna malik bari setengah ngajleng kana kasur hadena teu labuh. Risma nuruban awakna ku simbut bari ngararasakeun kasieun nu teu kaampah. Manehna yakin ceulina ngareunge nu guntreng. Sada sora indungna, sada sora bapana, sada sora adi-adina nyeples teu nginjem ceuli. Caritaan Dewi batur sapagiawayanana tadi beurang di kantor. Basa Risma nyaritakeun yen meh 7 peuting nyorangan di imah. Ceuk Dewi, cantang tu nyorangan, aya da ari nu maturan mah. Saha? Terang Risma kerung. Dewi teu waka nembal ukur keong. Saha wi? Nya ti alam sejen we meureun. Jurig, hus ulah sombral. Babaraid mun peuting kudu di baturan jurig, mamah papa adi-adi mulang peuting ge. Risma nandaskeun bari aya rasa keung mah, dumadakan wegah mulang ka imah, kudu nyorang peuting sorangan deui. Peuting ngarayap halon pisan karasana, nepi ka rasa tunuh teh datang bangun kapaksa. Manehna sare deui, tapi teu bisa tibra, sabab sora-sora nu garuntreng kareungeut deui. Teuing naon nu diguntrengkeun. Tapi nu pasti eta sora ti jalma-jalma nu dipikawan pisan ku Risma. Guntreng nu mimitina hawar-hawar tapi robah atra, eces. Sora-sora nu tireureuh nyulusup kana puhu ceulina, kabetot kana alam pangimpian, parat nepi ka wanci janari leutik. Basa kulawargana karek nepi tepas imah, Risma karek hudang. Nu mimiti disamperkeun teh indungna. Manehna ngagabrug ka indungna bari nganaha-naha beut datang elat. Cenah mun daratang beurang keneh meureun tadi peuting moal aya nu maturan ti alam sejen. Nu galuntrang di imah sora-sora tanpa jirim. Cag pamirsa. Ieu carios teh nyaeta nyaraoskeun Neng Risma anu dikantunkeun ku orang tuana menuju ka Palembang. Janten anjeunna nyalira di bumi. Sepuhna teh tos omat-omatan ulah boboh sareupna pamali, tapi ari Risma nya capek paginten. Anu antukna eta di bumi teh jiga aya anu galuntreng ngalobrol. Mirip bapana mamahna sareng adina. Padahal teu jirim mung sora hungkul. Sakitu penginan pamirsa, mugi teh sangahibur. Wilujeng tepang deui di video salajengna, hapunten bila aya kakirangan salang kalapatan. Hatur nuhun anu parantos satia manco dina ieu channel Dongsun TV. Mudah-mudahan kasayan palawargi sadayana digentosan ku nu langkung-langkung ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu teh sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.